kadang-kadang aneh kurang mah sok merintah karena keadaan sok ngaram karena bicara Gusti Allah, tapi kadang-kadang kurang sok dibidang. Mudah-mudahan bisa anak-anak jadi sababia nyata meresuk karena diri pribadi kurang diseler kurang nyata akhirannya dan biasa amal anu saudara senang puasa itu mulai bisa hirup ngajurus ke dina agama, mulai bisa tetap ke dina agama Islam terkecuali kudu ilmu. Kemarin satu Quran dan ini dakwah Allah di Al-Quran, wallahu a'lamu min butunikum ma'atikum la ta'lamuna syai'an. Jadi dijelaskan dalam rumah ibu orang nyata ibarat dalam dunia ini terang di naun-naun tatakan orang diperintah oleh Allah kudu ibadah. Jadi orang maka firman hilang nyata kebiasa naon kumaha itu kembali orang terbiasa naon orang diperintah ke ibadah wayahna teman itu kudu melaksanakan nyata karena alat segerna alatnya nyata alatnya karena jalan perintah Allah mana alatnya bukosna ilmu. Sebagian keterangan sabarina ulama muasa dina ibadahna dalam itu mati ilmu mual beres nyata dina ibadahna dalam urang itu mati ilmu mual hasil urang dina segala urusan lamun urang itu mati ilmu. Sebagian keterangan urang ngaretkeun dengan perkara dunia tetap kudu mati ilmu. Sebagian keterangan lamun urang ngaretkeun kana akhirat tetap urang kudu mati ilmu. Sebagian keterangan mengharapkan urang dunia dan akhirat tetap kudu mati ilmu. Bening mana urang mana urang diparentah ku Gusti Allah bakal jalmaan tolabul ilmi bakal diangkat darajatna ku Gusti Allah gunakan ngelangkungan ku ilmu dan sekedip jalma sukses ku ilmu nangan sekedip jalma untuk sukses ku ilmu ku ilmu nomor dina sekedip jalma anu katalar nyata Al-Quran dan Al-Hadis. Tapi kadang-kadang kita Al-Quran dan Al-Hadis cuma ngajarikeun kedok lain niralakeun ku diri pribadina eta anu dititipan ilmu ku Gusti. Bahkan seueur eta jalma anu paralinter, tapi kadang-kadang selalu bahasa urang Sunda pinterna kabalinter. Taurat terulang itu. Nah, insyaallah ibu dina saat anu ayeuna mal banyak teuing tawasuk anu turun jemal pengampuran ka